Bara Resti mani asa kuliah bulan-bulan ayeuna loba nu kawinan loba nu ngajuru nya kitu deui nu maot oge aya besti tah siga ayeuna abi teh rek anu hajatan caritana teh rek jajab panganten ieu teh besti jajab pangantena lumayan lah ieu teh rada jauh keun bae lah ieu mah hitung-hitung ulin we hiling kabeneran nya eta ieu teh si Uwa rek ngawinkeun tah abi teh diajak cenah caritana teh nya atuh milu we besti heueuh komo gratis mah tah ieu teh mangkat kisaran aya jam setengah tujuhan malah besti baku nama ieu teh ti jam setengah genep teh kudu geus mangkat ngan kulantaran biasa we lah loba kendala geuning jadi we rada beurangan tapi untungna alhamdulillah henteu macet di jalan teh kata mah deui abi mah da henteu kana mobil kana motor besti jadi tereh bisa sulap selip tah singkat we ieu teh nya besti geus nepi cenah caritana teh hari barang turun teh disampakeun aya kapal atuh barudak teh rame riweuh nah eta barudak siga anu tara ningali kapal wae tah tuluy abi teh maraju ka ditu ka imah pangantena biasa we urang teh dariuk dina kursi bari kapanasan da nya eta teu kabagean saungna oge meni panas bujur teh da nya eta si kursi na meureun ka poe ari barang ka dinya teh geuning besti nya jarempling pangantenan teh nah geuning henteu sigah di lemurnya di kota mah mani eueuh tetangga hiji-hiji acan bet imah ge ditarutupan geuning ari di lemur mah geuning besti nya sok resep tetangga teh narempo geuning kanu pangantenan teh bari marasak di dapur teh silih barantuan resep ningalina oge heueuh da meureunnan di kota mah beda adat jeung urangnya eta we atuh asa kakaraeun abi mah keun we lah pada boga adat masing-masing tah ieu teh si Aa cenah bestinya caritana teh lapar asalila cenah ka parasmanan tehnya untung we ti imah teh mawa cemilan saeutik lumayan ngaganyal beuteung tah tuluy we ieu teh ngantri hayu cenah urang parasmanan atuh raribut we nu tadina dariuk teh carengkat teu langsung parasmanan biasa we ngantri heula bari ngantri nage panjang atuh ngeleper manten